Dikacarioskeun Semar nuju teu damang. Sakumaha ditalek ku palaputrana, Semar teu betus-betus. Nya ditalek ku Setyaragen naon nu jadi kasakitna, nya Semar balaka oge. Sing horeng nu jadi kasakitna nyaeta Semar hayang kawin deui ka hiji putri raja ti nagara Tasikmadu anu kakasihna Dewi Winduwulan anu ayeuna tos jadi ratu di nagarana. Teu disangka Setyaragen nu janten boyona Semar ngawidian naon anu dipika hoyong Semar. Lajeng tidinya Semar ngutus putra-putrana Cepot Dawala pikeun ngalamar Dewi Winduwulan. Barang nu jadi lamaranana nyaeta batu asahan ti Lusiki, lala pucuk daun sampe, daun gedang, antanan, jeung lamareun sakumplitna. Cepot Dawala miang pikeun nyumponan ka hayang bapana kalayan disatujuan ku garwana pikeun midua. Kacarioskeun di nagara Tasikmadu, Dewi Winduwulan anu masih keneh gadis pada dipika hayang ku para raja-raja anu nimbulkeun kabingung kanggo Dewi Winduwulan. Ditarima itu kumaha ieu, ditarima ieu kumaha itu. Anu akhirna Dewi Winduwulan mutuskeun sadaya panglamar teu aya nu ditampi ngan Dewi Winduwulan bakal ngayakeun sayembara sing saha anu tiasa ngelehkeun jago eta nu bakal ngaboyong dirina. Nu jadi jago sayembarana nyaeta patih nagara Gonda Sekti anu gagah sakti mandraguna, jeung nu jadi calagarana nyaeta Rayi Dewi Winduwulan nyaeta Winduwarsa. Para raja ti salawe nagara sadayana pada kagiliran ngan teu aya nu mampu ngalawanan eta jago sayembara. Kacarios Cepot Dawala tos dugi ka nagara Tasikmadu. Saterasna Cepot ngadeuheusan Dewi Winduwulan anu maksad bade masihkeun panglamar. Panglamar ti Semar ditolak ku Dewi Winduwulan kusabab kaayaan ayeuna Dewi Winduwulan tos disayembarakeun sing saha nu bisa ngelehkeun jago sayembara eta nu bakal janten carogena Dewi Winduwulan. Kacarioskeun di tempat sayembara, Arjuna disarengan ku Batara Kresna maksad bade ngadaptarkeun diri ngiringan sayembara. Pas Arjuna kagiliran ngalawan jago sayembara, Arjuna teu walakaya ngalawan jago sayembara nu akhirna Arjuna eleh dina kaayaan kuciwa jeung haneueul teu bisa meunangkeun Dewi Winduwulan. Kacarioskeun di satengahing marga Cepot sareng Dewala nu bade mulang ka Tumaritis penak sareng hiji satria anu jenenganana Bambang Cipta Ismaya. Tidinya Bambang Cipta Ismaya ngajak Cepot Dawala kanggo nyarengan ka nagara Tasikmadu. Cepot Dawala nolak karena pemaksadan Bambang Cipta Ismaya lantaran maranehna bade masihkeun info ka bapana. Tidinya Bambang Cipta Ismaya ngabejakeun yen Semar teh tos maot. Jadi asa percuma mun Cepot Dawala marulang ka Tumaritis. Singket carita Cepot Dawala ngiring ka eta satria ka nagara Tasikmadu kanggo ngiringan sayembara. Singket carita Bambang Cipta Ismaya daftar sayembara kalayan adu jogol sareng jago sayembara. Arjuna anu ninggal eta sayembara ngarasa yen Bambang Cipta Ismaya nu bakal menang kalayan ngagondol Dewi Winduwulan. Singket carita Bambang Cipta Ismaya menang dina eta sayembara. Arjuna anu ninggal kajantenan eta teras ngadeuheusan ka Dewi Winduwulan sareng Bambang Cipta Ismaya sangkan Dewi Winduwulan keur saeun ka Arjuna. Arjuna ngadadak leuleus kaayaanana iwal ti Kresna nu waspada surti kana kahayangna Arjuna. Singkatna Kresna anu ninggal ti katebihan
lajeng mentangkeun cakra ka Bambang Cipta Ismaya sing horeng Bambang Cipta Ismaya teh nyaeta Semar Badranaya. Singkatna carita, Semar masrahkeun Dewi Winduwulan ka Arjuna. Margi Semar tos aya ilapat tadina pikeun miharep Dewi Winduwulan kanggo Arjuna engkena margi aya wiwaha kanggo mayunan perang Bratayuda engkena. Akhirna Arjuna rarabi ka Dewi Winduwulan.